dosa itu teh, dosa makanya gitu. Aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, temenang gitu, temenang gitu, temenang gitu, temenang gitu, temenang gitu. Apa ngalah kesik? Tak, kumaha ngalah kesik tak? Ya ini, teh kawalungan sia. Bapak teuing mah. Bener ya. Terima ke material. Apa ngalah bueug? Kumaha? Neangan bueug. Tewa kumane? Apa ngalah lauk? Kumaha ngecrik? Siapa tuh nyari? Lain teh nyari belegug. Jadi sia nu teu puguh mah pokoknya ngalah gajah wawi. Balik. Lain-lain si teh ngalah maungku, dok emas jeung kangkung. Naon si teh? Ngajak lu si teh ka aing. Sok. Cuman teuing si teh aing nu katipu mah jeurik. Bina-bina teuing si teh ka aing teh. Teungeun. Nah, teu da. Naon ieu teh naon teungeun ada balag deui. Manya ngalah gajah wawi. Ai sia goblok kalau oleh kukurupuk. Ieu teh naon ieu teh? Pisah-pisah atuh. Teungeun lah aing. Maka jeung ieu teman-teman kitu ieu teh naon ieu teh? Keuleuh tuh da aing mah. Bajak gelut masak. Kakara aing katipu ku jelema. Ketipu saya. Apa ngalah angkot? Angkot ngalah. Angkot naon sih teh? Angkotan kota? Kumaha? Ini ke terminal. Tuluy, angkot geus abus di terminal. Kunci terminal kumaneh? 100 mangga jedog di dinya angkot teh. Mau jalan-jalan. Kacau ini ya. Aing ge bisa tuh kitu mah. Kurang ajar sih tak bina-bina teh apa ngalah kalapa? Tah. Kumaha? Naik ke juri atuh. Bina-bina teuing sih teh. Tukang tipu jeung tukang tipu di Dutren. Yo, banyak ieu mah ya. Ada kejeul. Bina-bina teuing. Meni gegeran kieu sia teh grup teh. Da aing mah gegeran aing mah. Pak Haji gegeran, paingan. Pak Haji gegeran, gegeran Pak Haji mah. Paingan atuh kamari Haji digegel anjing na di tangan digegel deui ku Haji. Naon? Pan Pak Haji teh kamari digegel ku anjing. Pan Pak Haji teh gegeran. Anjingna di tangan gegel deui ku Haji. Daripada sia kamari kapalingan TV sia mau deui ka tetangga. Gegeran sama grup teh. Aduh. Teh kumaha itu jadi kieu itu dulu teh. Bingung dah. Tengon nah tuh dah. Maka jeung kukurupuk. Orai nu leuleus kerupukna nya. Oh goblok leuleus kerupuk mah tuh. Kerupuk nasi. Sia naon ngalah bagong. Maka jeung ku tamang ditalikeun puguh da tas be. Bina-bina teuing. Kurang ajar si teh. Apa ngalah belut? Ieu teh ongko pasti atuh be hayo. Bayang deh tah. Di kumaha ngolah belut mah gampang, diurak lain, diurak mah paling hiji dua. Kumaha angkat galengna kumaneh ramai dinya kali nyokotan we goblok kumaha ngangkat teh sia. Bener-bener teuing kudu ngangkat galang aing.